Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Yohanes. Kami rek nyarita saenyana, saur Yesus. Anu asup ka jero kandang lain tina panto, tapi mancal ti tempat sejen, tangtu bangsat jeung rampog. Jalma nu asupna liwat panto kandang, eta pangangona. Pantona beunang mangmukakeun anu jaga lawang. Domba-dombana ngadarengeun kana sora pangangona, lamun dicalukan ngaran-ngarana, tuluy dibawa kaluar. Sanggeus domba-domba di luar, pangangon leumpangna ti heula. Domba-dombana naluturkeun lantaran arapaleun kana sorana. Kanu sejen mah moal daraekeun naluturkeun, anggur kalabur lantaran teu warawuheun kana sorana. Kitu pilahir Yesus ka maranehna ku misil. Tapi maranehna henteu ngalartieun kana maksad anjeunna. Yesus nyarios deui, supaya kaharti urang terangkeun. Anu diupamakeun lawang teh kami. Anu sejen anu asupna memeh kami, bangsat atawa rampog, ku domba-domba moal diturut. Nya kami lawangna. Anu asupna ti kami tangtu salamet, jeung bisa asup atawa kaluar ka sampalan. Bangsat datangna ngan arek maling, ngarogahala jeung ngabinasa. Ari kami mah malar supaya umat harirup sarta carukup. Kami teh ibarat pangangon anu bumela, anu daek belapati ka domba-dombana. Anu buburuh anu lain pangangona jeung lain anu bogana, nenjo aya ajag teh anggur lumpat kabur. Domba-domba diantep dirontok jeung diubrak-abrik ku ajag. Kawantu lain bogana sorangan. Munasabah kabur oge, ngaranage nu buburuh, moal paduli ka domba-domba. Kami teh lir pangangon anu bumela. Sakumaha Rama kenal ka kami kenal ka Rama. Kami wawuh ka domba-domba kami. Nya kitu deui domba-domba kami oge wawuheun ka kami. Kami moal sungkan ngabelaan nepi ka ajal. Aya keneh domba-domba kami lian ti anu ieu, anu henteu sakandang jeung ieu. Ku kami arek dibawa ka dieu, tangtu narurut kana sora kami, arek disakandangkeun jeung nu ieu, diurus ku hiji pangangon. Ama nyaaheun ka kami, lantaran kami ikhlas ngorbankeun nyawa anu tangtu bakal katarima deui. Saenyana moal aya anu bisa ngarebut nyawa kami. Dikorbankeun oge ku karana kaikhlasan kami. Kami kawasa nyerenkeun, kawasa nyokotna deui, kitu pangersana amah kami. Pilahir anjeunna kitu ngalantarankeun urang Yahudi jadi pabentar deui. Loba anu ngaromong kieu, jelema kasurupan setan, geus gelo, keur naon didarengekeun bae. Ceuk nu sawareh deui. Jelema kasurupan setan mah moal kitu ucap-ucapanana. Nabisaeun setan ngabeuntakeun anu lolong sinabisaeun nenjo. Di Yerusalem keur diayakeun pesta pangresmian Bait Allah. Harita keur usum tiris. Waktu Yesus keur angkat di tepas Sulaiman di Bait Allah, jalma-jalma terus ngarubung ka anjeunna, tuluy naranya kieu. Anjeun teh masih keneh bae rek ngabingbangkeun ka pihak kaula? Sing terus terang, nya anjeun teh Kristus? Waler Yesus, ongkoh ku kaula geus dibejakeun, tapi aranjeun teu palercaya bae. Padahal sakur anu dilampahkeun ku kaula kalawan panjenengan Rama teh netelakeun hal kaula. Tapi geus tangtu aranjeun moal percaya, sabab aranjeun lain domba kaula. Domba kaula mah ngadarengekeun kana sora kaula. Kaula wawuh ka maranehna, sarta maranehna anut ka kaula.
ku kaula dibere hirup langgeng, salawasna moal paraeh, moal bisa karampas ti kaula. Eta anu kurama dipaparinkeun ka kaula teh leuwih tina naon-naon. Jeung moal aya anu bisa ngarebut tina panangan Rama anu ngurusna. Ari Rama jeung kami teh hiji keneh. Jalma-jalma teh tuluy marulung batu rek maredogan ka anjeunna. Tapi anjeunna sasauran deui, kaula geus loba nembongkeun hal-hal anu hade anu asal ti Rama kaula di hareupeun aranjeun. Anu mana ti antarana anu ngalantarankeun aranjeun hayang maredogan kaula? Jawab maranehna, anjeun lain rek dibaledogan kulantaran geus nyieun kahadean, tapi kulantaran geus ngahina ka Allah. Anjeun teh jelema biasa, tapi nyarwakeun maneh jeung Allah. Waler Yesus, dina kitab hukum aranjeun sorangan ditulis yen Allah ngandika, maraneh teh Allah-Allah. Urang kabeh terang, anu diucapkeun ku kitab suci teh salawasna bener. Jalma-jalma anu ku Allah dipaparin pangandikana, ku Allah disebutna Allah-Allah. Jadi lamun kaula anu ku Allah Rama dipilih jeung diutus ka ieu dunya, ngakukeun putra Allah, kunaon dianggap ngahina ka Allah? Lamun anu dilampahkeun ku kaula teh lain pangersa Rama, memang teu kudu aranjeun percaya. Tapi kusabab anu dilampahkeun ku kaula teh ti pangersa mantena, sanajan aranjeun arembung percaya ka kaula ge, atuh sing percaya kana hal-hal anu ku kaula dilampahkeun, supaya saterusna nyaraho yen Rama aya di jero diri kami, kami aya di jero salira Rama. Jalma-jalma teh anggur rek nyarerek ka anjeunna, tapi anjeunna tiasa lolos ti maranehna. Geus kitu Yesus angkat ka peuntaseun walungan Yordan, ka tempat urut Yohanes ngabaptis, seuk calik di dinya. Jalma-jalma daratang ka anjeunna, sarta carek maranehna. Yohanes teu midamel kaajaiban naon-naon, tapi sagala pilahirna perkara ieu jelma kabeh bukti. Di tempat eta jadi loba anu percaya ka Yesus. Mung sakitu dawuhan Gusti Allah.